Lapar amat sih ya Beteng. Tapi panas poe kieu mah kos nangakan bakso ngeunah ieu. Ai si Benjo. Kok manehna sorangan bae sih? Benjo. Alang nae sih, Jo. Oh, Mon. Mon, kunaon sih nepokeun bejo bae? Hayang ieu tah. Terus kunaon geus nepokeun bejo bae? Benjo jadi grogi tahu. Tak kena naon, Jo. Aing meresep be nempokeun sia. Resep. Hooh, Jo. Soalna sia macak aing mah ganteng, Ja. Oh, tah. Komo mun pakaian keren mah. Mata ganteng jasa sia, Jo. Oh nya, sakieu bae ge Benjo geus ganteng ho, komo dimake pakaian keren meureun. Mata ganteng jasa pokokna mah, Jo. Jo, bobogohan yuk. Bobogohan. Hooh, sia daek teh bobogohannya aing. Mana serius tah ngajak bobogohan ka Benjo? Serius, Jo. Sebenarnya mah aing geus keber resep ka sia, Jo. Cuman siana terlalu polos, lok ngadeketan aing. Sia mah cuek-cuek bae ka awewe. Jadi ceritana Mona kedembak Benjo gitu. Kumaha, daek teu? Kumahanya? Sabenerna mah Benjo mah masih trauma keneh karena bobogohan. Trauma? Trauma kunaon sih, Jo? Keur ieu Benjo pernah bobogohan jeung si Mumu. Sarua kosia nembak Benjo ti heula. Tapi ujung-ujungna mah manehna keneh anu mutuskeun Benjo. Oh, gitu, Jo. Emang sih keur ieu si Mumu mutuskeun Benjo ge karena kesalahan Benjo keneh. Honggeus, Jo. Aing masih trauma keneh mah. Teu naon kok sia nalak bobogohannya aing ge. Tapi Mon, emang sia serius bogoh ka Benjo? Serius aing mah, Jo. Kayana si Mona emang beneran serius bogoh ka Benjo. Benjo jadi tetega untuk nolakna. Oh geus Mon, Aisyah bener-bener serius mah bogoh ka Benjo. Benjo daeko jadi kebogoh Mona. Serius ya, Jo? Serius dong. Berarti mulai ayeuna urang telah resmi bobogohan ya. Nuhun ya, Jo. Aing teu nyangka si bakal daek bobogohannya aing. Sarua Mon, Benjo kitu nyangka urang bakal bobogohan. Ih, si Benjo. Ih, Mona. Tahu. Malah yang mau ya? Mau. Iya. Ih, Enak deh. Gimana tuh? Woi, udang. Ares baes ya. Udang. Beukeun aing kopi yo. Aing sekolah hayang ngopi. Ih, bener. Si subek baetan meuli kopi mah tah hanggas keneh. Geus duaan beli kopi. Aduh met atau lain sekalian ka dieu mau kopi. Ih, Sia, udah sila kelawan lah. Di kalau aku nunggu soal mancong ya. Ya, gitu ya. Ih, cenah ya. Jelas rintik. Kudu macenana. Hah, nek kemana sih beli kopi nak? Met, meuli kopi na tuh ditu bala di warung remeng-remeng sabari cuci mata, Met. oh met jadi itu mah loba dongdot met. Ih, sedikit dong dot, banget sih tah, kau codot. Beli tuh, beli kopi tuh, kau Teresi. Wong saya ge. Dan. Hih, ampun yang mau anak buah. Jo, sia lapar tak? Lumayan sih. Emang kunaon? Ngabaso yuk kan Mang Dadai. Kebaso tah? Oh, panas poe kieu mah ngeunah sih, Jo, ngabaso. Oh sih. Tapi Benjo teu boga duit Mon. Geus tenang, ulah mikiran duit. Nah, lamun kitu mah resep ya. Geus haye gaskeun. Hayu, Gus. Kedeung heula Mon. Benjo nek balik heula, nek salin. Salin, nek an kudu salin sih, Jo. Ih, Benjo nek make pakaian heula Mon nu keren. Supaya ganteng ka tempona. Kan cak Mon ge lamun Benjo make pakaian nu keren, makin ganteng meureun. Heeh sih. Gus, tapi na kieu bae lah.
Kayak kebel deh nungguan si Salin mah. Tenang, mal kebel kok. Kan kayak benjol lamun make pakaian rapih mah katepuk ku batuna serasi mon bogohana. Mangga satu. Mon, ceker nanti di si Benjo. Kenapa kepo? Ih, nanya doang, Mon. Mon, mending ilujeng kami yuk. Kami mah andek beli kopi. Terus ngopinya di pos bareng jeung si Memet di ditu. Ogah, aing ngabaso jeung si Benjo. Nggak baso. Iya dong. Sekalian ye, benjol dek mere nyaho. Mulai ayeuna kalatip jeung kasubek. Stop, ulang ngadeukeutan si Mona deui. Sebab mulai ayeuna si Mona jeung Benjo telah resmi bobogohan. Kabogo sih ya Benjo. Kasih tahu Mon. Odak, aing si Benjo geus jadian di dieu tadi. Innalillahi, nu bener sih Mona. Nyaho, Mona, saya sadar henteu karena ucapan cenu tadi. Atuh sadar lah aing ge. Geus Jo, si endek Salin heula mah geura balik ke ditu. Aing nungguan di dieu. Oke. Kalatip kasubek ulah tual-tualnya kakak bogo Benjo. Hook, ieu mah barang ori keneh, masih bawaan showroom. Ku Benjo ge ncan dikukumakeun. Eta sia kos motor bae kitu mah Benjo batur. Mon, pokoknya kayak bebeja bae ka Benjo, lamun sampai kalatip jeung kasubek macem-macem mah. Hooh Jo, lagian nak diusir ku aing ge. Bagus. Pak. Sarian nak naon di dieu bae, geura mabur ka ditu ngodak meuli kopi. Kedeung heula ge. Mon, sia serius bobogan jeung si Benjo. Atuh serius lah, pira aku bohong. Tapi kan si Benjo mah jelemana baloon. Kok sia dae sih ka si Benjo aneh aing mah. Teu kumaha aing be, nak naon cenah riweuh. Mon, mending sia milih di antara kami daripada si Benjo mah. Hopel. Oh bener Bek. Idih. Sorry nya, Saria mah lain tipe aing. Eta sia. Terus si Benjo mah tipe sia gitu, Mon. Hoolah, jaka boga aing. Geus lah Bek. Geus tok arti mah ceritana. Mending urang beli kopi Bek lah. Kebal teuing mah dicer kanan kayak urang si Memet. Geus yuk. Oh. Ay, yang geus beurang horeng. Aduh, sugar yang besok enak gitu. Di kamar si Ben juga sebatik baik itu. Jadi palawari tadi nu hajat. Benjo mah nak kabaso mang, jeung kabogo Benjo. Di kabasa jeung kabogo. Iya dong, nama Benjo geus boga kabogo mang. Saha kabogo sia? Si Mona. Eta sia si Mona. Hola. Keren Obang. Nama Benjo geus boga kabogo, tekos mang sandil telaku. Terus jangan Benjo lah. Stop percaya saya tiga-tiga aja sebugan si Mona. Beneran mang. Tak percaya mah Jo si Mona dakin bebugan jinjil mukosia. Aduh Jo. Emang kunam gitu. Atau mainnya si Mona dakin bebugan jinjil mah idiot kosia. Mang Sandil. Mang Sandil jemput Benjo idiot. Atuh saya gede-gede buku idiot. Matang meleker si Mona bebugan jinjil siap mustai jasa. Stop mang, stop. Benjo terimanya ke Mang Sandil disebut idiot. Emang bener Mang, Benjo jadi hati ke Mang Sandil disebut idiot. Kan Benjo mah cuma on doang, teh idiot. Benjo ayeuna mah geus bener-bener marah Bang ke Mang Sandil. Emang Mang Sandil teh sieun kitu ka Benjo. Itu sebenarnya marah Jo. Jangan mau jeung sieun kena marah sia. Nu aya lucu. Benjo geus bener-bener serius sih mau marah ke Mang Sandil. Geus geura keluar kena marah sia geura sok geura keluarkeun. Nek naon sia, nek najok aing ya, tajok wadi maya. Ya tajok ya. Ya, bisa satu hari nonjok aing ya. Ya, dupak aing ya. Kiraan. Hampura Mang, Mang Sandil kelewatan soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar orang-orang jana. Dikutuk siapa jadi tai. Aduh, kumain beneran bayar didupak lanjut aing. Aduh. Mon, udah kemana? Nah kayak masih ya Jo, jadi aku kebel sih Salina. Oh, maaf atuh, soalnya tadi kebel lama di imah gara-gara ayahku Daniel ngalagakeun Benjo. Ku Daniel ngalagakeun sih ya Jo. Maksudnya Mas Sandil nu ku Daniel lah.
Eta sia, para amat sia Jo, mamang sorangan disebut ku Daniel. Kajen lah, benjo kesel jasa pugu ke Mang Sandil. Honggus lah, ayo ngabaso, geus lapar jasa aing. Ayo ge, gaskeun. Ku kebom beli kopi doang ge. Oh, Met. Soalnya di warung teh sina loba nu belanja. Alasan bahas ya. Met, saya geus nyaho can, alo sia semuana puari mah geus jadi kabugus si Benjo. Lu bener sarintik. Pira aku sih mau nabogan si Benjo. Beneran, Met. Bener, Met. Kami tadi manggil si Benjo jeung si Mona tadi itu tuh. Jo si Benjo jeung si Mona ngaku nangis bobogohan keur kejadian tadi. Pira aku sih dak. Beneran, Met. Kami mah teu bohong. Nah, Met, si Benjo jeung si Mona tuh. Atas ya, cakaleung eta budak. Mona, naon sia? Cakaleung kitu di si Benjo. Emang kunaon gitu, Met? Kan si Benjo kuari mah jadi kabogomona, Met. Hah? Jadi bener, saya kejadian si Benjo. Heuh, ka Memet, si Mona ayeuna jadi kabogo benjo. Kadang sia aing mah. Mon, kok bisa saya daek ke jema bulan kos gitu sih? Kumaha deui atuh, Met? Ngaranna geus bogoh mah hese. Bener tuh, Jo? Bener dong. Geus lah, hayu urang mending ngabaso. Ayo ge. Izin heula nya ka Memet, Benjo jeung si Mona hendak ngabaso heula. Dadah jomblo sabu dah. Belagus ya Benjo. Kunaon eta lo aing dak? Kok bisa-bisana bohon ka si Benjonya? Dipelet meureun, Met, ku si Benjo. Tapi teu yakin aing mah jelema belon ngerti kenapa pelet gitu. Oh sih. Marai, Mang. Marai. Oi. Nek kemana, Jo? Tumben beda pakai anak. Atuh nu ka baso lah. Yo, jeung kabogo benjo. Hah? Kamu gue sia. Iya dong. Beneran Simon, babu anjing si Benjo. Oh, Mang. Allahu Akbar. Lagu naon si Mona, babu anjing bos kieu. Mending babu anjing aing. Ih, bating-bating, bobogoh anjing zombie. Eta sia zombie cenah, sakian ganteng na. Hah, ganteng. Halah. Mang Dadai. Mang Dadai nyaho teu perbedaan Mang Dadai jeung Buyur? Jelas beda lah buyur manak bangkong, aing manak jelema. Salah, sabenerna mah eueuh perbedaanna. Ih. Soalna Buyur geus gede jadi bangkong, Mang Dadai ge sarua tuh kolotna tuh jadi kos bangkong. Pindahkan si Benjo ada sejelema edan, aing sarua kenceng bangkong. Mirip tuh mirip. Pindahkan sia. Enggeus lah, Mang kami mah kadigen ngabaso, enggeus gerejengkeun 2 mangkok. Dibayar moal ge. Asa teu yakin aing mah sia boga kabogo kos kieu mah. Ku kasieunaan geura bejeunkeun. Nyaho Mang Dadai mah gerejengkeun be. Oke, padahal main hulap nyieunkeun bakso jeung si Benjo. Buhuan aya sia be, Mon. Loba omong. Ayo duduk tuh. Coba itu tuh. Kok bogo lah. Coba tuh. Geran Mang. Nyaho, ku angel, lapar ya beuteung. Abodoh. Teu kuat. Aing mah masih kena bingung idak ka si Mona. Si Mona bohon ka si Benjo. Bohon naonna sih dak? Kugoon kana baloona meureun. Jadi si Mona bobogohan jeung si Benjo teh si Mona gampang ngabobodo si ieu na si Benjona. Pira aku sih kos gitu. Nyaho, teu nyambung setompel. Woi, dak, manggil si Benjo sia. Kabaso si Benjo mah jeung si Mona. Hah, ngabaso jeung si Mona. Oh, Berarti bener dong tadi si Benjo ngomong kaing mainan ngabaso jeung si Mona. Atuh bener Dil. Ai, ya ho. Tapi si Benjo tadi ngomong kaing mainan cenah geus bobogohan jeung si Bona. Bener tuh sih? Bener Dil. Eta sia beneran horeng. Oh. Kok bisa? Bukan meja aneh, Dil. Tapi Met, kok saya ngijinan we sih si Mona bobogohan jeung si Benjo? lu kumaha deui tuh? Aing ge teh nyaho naon? Nyanyo budak dua geus jadian be. Oh, tah. Oh, Tapi Met, sia sebagai mamangna kudu tegas ka si Mona. Kena putus Met, si Mona jeung si Benjo. atuh selah. Jaya emang geus sama-sama cinta mah teu bisa diulah-ulah tompel. Oh sih. Geus, kieu bae, Met. Mending sia rekomendasikan aing bae si Mona kita putuskeun si Benjo. Terus sebagai gantina aing bae, Met, jadi bobogohan jeung si Mona. Eta sia, atuh mending si Benjo, subek daripada jeung sia mah. Met, kan si Benjo mah bloon. Aing mah geus yakin, Met, si Benjo mah moal serius bobogohanna. Terus lamun sia jeung si Mona serius. Serius aing mah, komo lamun aing geus boga duit mantap langsung dikawin ku jeung si Mona, Met. Ulah sampe si Mona kawin jeung sia, bising anakna kos sia naon? Emang kunaon? Lamun anakna mirip aing, ja aing bapana meureun, Met. Matak ditelapung ku yang anakna anu mirip sia mah.
Mantak sawan bek si Mona ge mun ngalirkan anak sia mah. Ke pas brojol anaknya mirip berit. Oh bener. Ya tuh bunga tagi kos berit tuh. Geus gandeng satu tombel. Iya. Wih. Iya, si benjok ya kuah dirobakeun sebelah siap. Tuman siap modar siap. Siap. Modar siap. Jok siap tuman siap we. Tuman siap. Lemon, Nuhun Mang Daday. sami-sami, Neng Mona. Ah, bukan siap bagong kolot. Bagong kolot cenah. Ah, minumna. Jasa yang geus Jo. Maedan, sirik eta sirik, benjo jeung si Mona bobogohan. Geus geura dah heula ih. Oke. Waduh. Benjo malah da amat. Pira aku sih, Jo. Jeung aing mah sedeng tuh lada-lada amat. Oh, coba ge asan tah. Ho, jajo nu sia mah ada jasa. Oh, rada sentimen di manunyeun basona. Woi, Mang Daday, iba rada amat. Loba ngomong sih Jo, hakan be, loba komplain. Aturan aja sama, Mang. Lah, lebay sih mah. Lebay cenah, dasar tukang baso oon. Hai ke alam mere sambil loba-loba bae. Geus lah gerakan be, Jo. Waduh, yuk, Bang. Met, mending kurang seselan si Benjo yuk. Cek ngan meureun. Batur mah keur bobogohan. Sieun jadi embecolean di ditu. Gangguan lah kurang. Oh bener Met, gangguan kurang yuk. Aing mah rada kesel aing mah si benjo bobogan jeung si Mona. Haus ge daripada urang di dibayanya kopi geus beak ja. Ayo. Ayo. Mang Daday. Kunaon, Mon? Boga pulpen yang kertas toh, Mang. Aya tuh di jero warung, anak naon? Mau nang nginjem, nek nyatet nomor telepon heula ya. Oh, geus tuh ka jero bae. Oke, kirim ya, Jo. Oke, ka jero bae tuh. Kenaon sih, Mon? Sibukeun amat. Iya, Jo, aing nek telepon dur aing, soalnya anu penting. Oh, geus ge, geura telepon be. Tapi aing teleponnya tuh bisa di dieu, soalnya aing mah privasi keluarga pan. Oh, atuh geus geura telepon di mana ge? Honggeus, aing nek telepon heula nya. Oh, Mon. Mon, kemana? Nek balik, Mang. Balik. Oh, kayak bakso mah dibayarkeun nya ku si Benjo. Oh, atuh. Benjo, segera bayar basona. Kedeung, Mang, nungguin si Mona heula. Nungguin si Mona orang sebalik. Ih, lain balik mana mah. Nek telepon dulu nah heula cenah. Orang ngomong kayak si Mona mau balik. Oh, kitu, Mang. Oh. Waduh. Kedeung, Mang. Naon ieu? Jo, hampura aingnya. Aing bobogohan jeung sia sabenerna mah lagaan doang teu beneran. Aing mah cuma iseng karena aing hayang ngabaso jeung aya nu mayarkeun. Wayahna eta baso bayar ku sia, kumaha bae carana? Dasar munaon, benjo ditipu, Mang. Lebok ku sia. Aing tadi geus teu yakin wah si Mona bogohan ka sia. Aju kumaha ieu, Mang? Geus pokona mah bayar baso aing.
Benjo tuh bukan duit, Mang. Ai sia lagana mau bikin ngongkong bakso tapi teu bukan duit sih. Penyaho, pusing lama, pusing. Kok aja. Itu. Mon, kok saya geus balik? Anggeusna tah baso na. Enggeus, Met. Terus si Benjo mana? Di numang dadai kene ku aing ditinggalkeun. Ditinggalkeun. Hooh, sengaja. Sebenarnya mah deal. Hampuranya alus sia ku aing ditipu. Ditipu. Hooh. Wah, aing boga ide ya. Aing teu boga duit, ya hayang ngabaso. Si Benjo ku aing nak ditipu lah, nak diajak bobogohan. Kayak geus bobogohan, ku aing diajak ngabaso. Kepan manehna nu kena mayar. Oh geus lah, bener gitu bae. Parah si Mona. Ini parah ini. Awas kajian man si Benjo ditipu ku siapa? Asal mau sampai si bener bebogohan bejeng si Benjo hodak. Jauh. Hodak. Tolongan, hei kamu. Woi, masuk ikut barang. Ini bayar Mas Hodak.